Sampurasun baraya malah masih kene di suasana lebaran ya orang teh asa teu karasa bener aduh geus puasa ngeusan lebaran ngeusan geus maju deui ka bulan Syawal ayeuna teh urang teh geus bulan Syawal deui da bala euy teu karasa heuh aka aduh teu karasa bener puasa sabulan teh asa saminggu teu karasa gitu da bala alah dah dewek mah teu mana-mana liburan ge euy cicing ge di imah maneh ka mana liburan da bala kamari kuring jeung babaturan ulin ka Pangandaran eta mah subhanallah di laut naon di laut nempo jelema nah da sigara metuk atuh kot kapinuh gitu aduh ampun arulin teteh baru duit batur mah kuring eta buka duit melo we bae nebeng oge semua dengirakeun atuh lain ngerakeun mumpung libur ulah gawe wae atuh liburan kali-kali mah piknik teu boga duit keun mae aya nu ngajak mah ini teh naha teuing teu hayang saya da wala ream di jalan eta jalan di nu berita ge tempo ku sia kuat ka macet aduh ampun kuat ka macet parah geuning ayeuna geus mulai Syawal deui lebaran ngeusan puasa ngeusan kembali ke setelan di pabrik ena teh mun hape mah da wala euy setelan pabrik kumaha maksudna balik deui ka asal gawe deui sok ayeuna biasa deui sarakola deui jangan duit saraba-lobana deui ke lebaran tahun hareup nu nagih we Rabu yang lebaran ieu mah biasa geuning kitu aka aduh kuring oge dinu liburan mah aduh hate teh kabang-brangkeun pikiran teh asa caang beda balik di ka imah nada ingat kana hutang teh sia teh kitu doa ya aduh tau ku sia tempo liburan wah saruri naon saruri bararunga di laut teh wah anu ngojay anu di urugu pasir geus macem-macem jelema geuning macet oge wah resep pajarkeun di sana jalan-jalan piknik cenah ulah ngajadog di imah stres ya gitu beda duitna ke loba keneh mah engke sebalikna tah liarnya aka pasti nu nagih Rabu Bang Emok sih teh Bang Emok ku sia tempo geura nada lagi ke pos Senin teh pasti teh sabayang nah kapal apa ya pandang datang aing gitu sarua ayo ampun sih Bang Emok di sana Senin geuningan nu Salasa Rebo nih di Senin ke Jumaah teh Bang Emok gonta ganti we geuning ditanyo di aing atuh da butuh meureun mah tak kitu ge nginyeum boga duit teh awet-awet keur engke bayareun lain dihamur-hamur we ayeuna ulin ka itu ka dieu pas balik jangar hulu loba nu nagih gitu aka saya ya bener teu karasa atuh mugia atuh di tahun hareup teh urang teh dipendahkeun deui jeung sasi naon sasi Ramadan anu baris dongkap nya da wala laras aka teu karasa bener ayeuna mah sabulan teh puasa kuring oge naon kamari basa liburan ka Pangandaran da eta mah lieur atuh ningali jelema teh kuat ka wah pinuh na aka teu katempo pasir-pasir acan ku jelema eta ka katutup pasir teh jelema hungkul ieu saya teh kumaha lamun aya tsunami nya euy beak kabeh da gitu jauh si tempuh sia laut para dinu nu jauh di datangan di mana-mana aya masjid meuli kararosong nya kitu aka nu matak
ayeuna mah sawal deui mah sepi deui we masjid teh ditingali teh ku aing nya menikeun ka kieu na kuduna mah syawal teh pembuktian ye yen urang teh bisa melebihi di bulan puasa melebihi naon ibadahna maksud teh seteh sok sia teh nya tarawehan mah bari sunah hukumna pinuh heuapan satahun sakali tarawehan mah justru eta nu satahun sakali pinuh nu unggal poe teu pinuh atuh loba ku hoream jelema ayeuna mah aka ulah teh kitu teh seteh kudu angerkeun pan bulan Ramadan teh sabulan eta teh urang teh kudu naon bisa ngambil pelajaran tidinya teh urang teh kudu diajar naon ibadah tadarus segala rupa ibadah di bulan Ramadan teh pan dilaksanakeun ganjaranna teh berlipat-lipat ganda tadi syawal teh kudu diterapkeun deui da wae kitu teh aing ngaran jelema mah geuning aka subuh kasarean tunuh keneh lohor gawe asar keur di jalan magrib capek isya peureum maka itu nama gitu da wae sok sia bulan puasa mah tempo nungguan teh naon nu ditunggu-tunggu teh adan magrib ayeuna hari we gini aya adan oge aka kuring eta benar ngarumasakeun mada salat ge belang batong geuning da ulah seteh da wae ulah belang betong didinya ge sarua we sarua dewek oge ngan imah urang silih inget tane seteh tuh sasi Syawal teh kudu mun urang mah teh ti nol deui lah hirup teh lir ibarat ti nol deui kamari silih luberkeun silih hampura kembali ti nol deui ibadah lancarkeun usaha lancarkeun ngadoa ya ibadah kudu dilancarkeun segala rupa teh da wae laras kitu aka sok ayeuna mah mulai di ayeuna geuning duh geus balik di ka bulan Syawal ayeuna mah geus bulan Syawal deui da wae teu karasa waktu deh gitu aka duit geus beak matak gitu dipikir-pikir mata jelema wah sumber wisata teh lebaran nu ti kidul ka kaler nu ti kaler ka kidul nu ti wetan ka kulon nu ti kulon ka wetan pabeuli di tengah tuh macet di mana-mana panjang pisan kabela naon ceuk aing pandai bajaan teh piknik teteh piknik seteh piknik mah tong kudu lebaran wae atuh nungtut di jadwal meh teu macet anu orang kidul sok nu rek ka kaler tanggal saanu nepi tanggal saanu tah di tanggal saanu nepi ka tanggal saanu bagian orang wetan tah di tanggal sakieu nepi sakieu bagian orang kulon moal geus sok moal macet puguh we da naon make jeung di jadwal pan meh cara mengatasi macet seteh da ina mah jalan leutik kendaraan beuki loba macet atuh pasti teu katahan mobil beuki pabaratak motor beuki pabaratak da baheula mah da wae teh geunah di jalan teh kosong malongpong leumpang macet ge macet ku leumpang ngabring resep ayeuna mah pinuh ku kendaraan teh pabeulit atuh cek dewek ge ayeuna mah ngarit-ngarit marake motor zaman kiwari mah zaman modern teh ayeuna mah sabab naon motor teh dianyukeun baheula mah motor teh teu dianyukeun baheula mah nu beunghar anu boga motor teh da ayeuna mah teh nyogo sia setiap imah baroga 2 motor teh minimal hiji ayeuna mah gitu jadi jalan teh geuning beuki macet beuki macet matak deui jalan meh teu macet kudu dijadwal lamun liburan piknik kitu teh diumumkeun kuduna mah ka masyarakat ka para warga sadayana terutamina kangge nu belah kaler
lamun rek piknik ka kidul kay tanggal sa anu nepi tanggal sa anu margi sa taacana urang kulon heula cing puguh pembagian sembako di jadwal mah macet teh ayeuna mah gini wah bener jalan dekat ke Pepuit macet jeung panas atuh jalan di mana-mana heuda motorna oge loba atuh jeung jalan anyar jalan ka itu anyar dan ka dieu anyar anger nya kitu aka di jadwal sama kitu bejaan ka saha ka saha we atuh aya sia da wae ngacapruk ngobrol heukeun bae we atuh ieu menghitung-hitung liburan di rumah saja we terakhiran liburan mulai besok mah Senin kuring teh kabeh mulai aktivitas kembali nu gawe-gawe ning biasa nu narik-narik biasa angkot segala rupa usaha dimulai deui ti nol deui da we asa teu karasa demi Allah waktu udah nyerelek waktu udah bener nyerelek aka teu karasa umur beki dia beki kolot atuh sok bayangkeun aka geus kolot teh geus jadi sarua atuh nya kolot lanceuk di mana-mana ge adi mangora we angar da adi yes semakin baik kolot geus penting kasep dewek mah kasep di mana yes setenya atuh dah beut aing kasep sete kasepan kuring atuh elek semua dah gitu dah dah urang teh hirup di dunia dengan sementara lain teu meunang piknik lain teu meunang jalan-jalan atuh kudu sarwakeun kana ibadahna nya utami nama salat ulah nepikeun ka poho mah geuning da wala urang di rumah sabrang betong salat teh alisana teh ku hoream teh ku tunuh teh udah geus kumaha atuh kudu getawa da wala kitu aka nu matak oge cek kuring teh da wala aduh ampun lain ngomong-ngomong teh naon kakaraeun ngobrol kieu nu ngaganggu bener si itu ka mana saha anu sok geluteung aka musuh aka sebel nyata ai eueuh deudeupeun diteangan ka mana biasa ngaganggu teh eueuh meureun apa nyadar mudik meureun lebaran keneh meureun lebaran keneh meureun aka nu matak kitu da we lebaran keneh meureun ka dieu teu ngaganggu alah sada wala euy naon alah we teu karasa geura geus beres Idul Fitri teh jol takbiran deui Idul Adha geura mencit domba teu karasa teh pasti pasti gak karasa waktu teh cikeneh munggah lebaran lebaran dol Idul Adha we geura teu karasa kemana sih tadi singkat atuh kan ngobrol atuh bergenah-genah kuring poho karena harcai beteh poho minum kopi wah saat meren karena harcai kuring teh engke ka dieu deui lah ngobrol deui engke lah di lain waktu itu lembar kopi can ditinyu semheu so atuh aing agehan pangieunkeun masih siap lah daguan tukang siga waya mah ampun keur ngobrol genah-genah dar pabeuli jeung harcai si eta mah pohoan jelema teh aya badaya hatur nuhun nu parantos manjau badaya sakieu anu kapihatur Mang Cepot tong hilap di like di komen di share sareng di subscribe nya badaya
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.